Panyakit kiai teh hiji kabitaan ka barang batur komo kanu sugi. Panyakit kiai nomor kedua hayang dibere bae. Ieu panyakit kiai panggede-gedena nu mantak angel ka jadi wali. Boro-boro jadi wali jadi solihin ngan teh panyakitan kiai manu sabarang. Ngariung bae hayang berkat atuh goblok. Deuk ira halillahi taala da kabawa paeh tah hayang berkat sia. Minus kolot hakan-hakan publisia. Oh, nah ieu tah ngaleungitkeun eta bae kita Masya Allah kan panyakit kiai. Hiji kabitaan ka barang batur, nomor kedua hayang dibere. Sakali deh hayang dibere, sakali deh hayang. Panyakit kiai. Haju deres kan hayang dibere doang mah. Deres. Ieu mah haju teu dibere bendu, tolol teh coba. Mantak emang jadi kiai babari ese. Nu mantak teu baju-baju ge benduan. Kunaon sih nya kiai eta ka aing bangun malengos bae, heran aing mah. Pikir gonyana. Pang nanyakeun coba, kunaon sih malengos bae ka aing. Nanyakeun babaturan kiai. Hampura ieu mah, naon? Si itu jadi lamun eta kiai malengos bae kunaon? Bongana. Kunaon kiai? Ya, nyana keur mencit sapi teh aing teu dibere ping-pingna. Masya Allah, aku sebab teu dibere ping-ping doang bendu. Ya Allah, ya Rabbi. Teu lulus jadi kiai, mending jadi jawara terus ieu teh. Ulah jadi kiai mending jadi jawara. Aya di lembur mencit korban, hajukan di babag kita. Kebenaran kiai narada muriang tengah hadiran dibere jeung kiai padahal mah rada loba tibatan anu sejen mah setengah kilo ainya nama 2 kilo gede kan 2 kilo mah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak iya ditu mujud korban kiai teh hadir teh ieu mana sia teu boga deg-degan ka kiai mere sakitu. Iya aing kiai goblok. Dicarekan lu bawana dicarekan. Wow, bus paranas celina. Sial tak kiai dibawa deui bae gua ingat. Untung namanya tuh. Tapi barang dibawa deui menang sampai tadi. Tadi sia eta kunaon dibawa deui atuh aing dicarekan mah. Turunkeun ku sia keur masa eutik dibawa deui. Nomor ribut. Anu mawa jeung kiai tolol ribut kabeh. Goblok tak kiai. Iya penyakit kiai ya. Penyakit kiai. Saja lah kiai nah ayalah di dieu ge. Ya Allah, ya Rabb. Tah penyakit. Bah, salah. Keur carita manusia mah kosit ngan ieu mah iraha urang deuk ngaberesan jeung deuk ngabebenah urang sebagai hamba Allah anu dititipan ilmu beusi urang kos kitu. Gegeraan ngalah wudu ka rahasiana yang ngalah wudu set beres ngalah wudu cicing ya Allah ya Rabbi barang nu hina tapi aing ieu bisa jadi hayang bae padahal ngadahar daging teh lain sakali bere lain sakali ku gara-gara ieu meureun aing kahijab ka Allah ku daging ya Allah ya hampura bisa cager teh ieu mah lain Pak bejakeun ka panitia. Bawa dibentik teh tutujuk dan bejakeun ka panitia. Amos aku mah asyhadu an la ilaha illallah. Nah iyalah mun ngalah wudu gegeraan diuk ngadep kiblat. Ulah di ieu wuduna ulah dilap. Cai wuduna. Ulah dilap, urang kan sok ngalap urut wudu ulah. Cai wudu mah ulah dielap, malah mah nu bagus mah diinum ku urang urutna teh tah. Eta dia ge obat. Sia mah seuri. Payah jasa. Obat tanya. Lamun aya umur yang panas ka dokter mesti turun atuh teu salah dokter emang penyakit pakos kitu. Make ramuan can turun kana
cekolot binahong kan wayahna coba neng nahong ulah dibikeun sia ieu dibibikeun mah teu daek cager-cager coba neng nahong aju nu muriangna aja pendek tuh cager ieu nginum neng nahong na we ditah ka dieu cek nya mah jelema meureun goblok tah ieu naon kitu ngaranna geus cager-cager emang ai can wayah cager mah teu lain obat nu nyagerkeun mah Gusti Allah urang nganta kada wasilah jeung sebab ngala wudu mun anak muriang geus ka dokter geus make ramuan geus make udang-daunan teh ngala wudu urut wudu urang tah nu di dieu kana caikeun namun anu ngitrak sorangan bagus namun henteu lamun henteu anu ngitrak dipepert ku urang itu acagan bateh asar wudu teh lain lalang anjing Nabi mun kitu ngalayan anu muriang waduh separuh langsung ngala wudu kitu kan kepet sat urut kang Nabi tah wuduna kepetkeun langsung jaga coba kepretkeun urut wudu misalnya kipu doli muriang misal dilayat ku Haji Pendi haju nyana ngala wudu maningan hudang pun embung dikepret nya geus ti heula bae embung aing atuh nu manjur ge nu khusu wuduna ai eta aing mah tambah penyakit cak aja teh tinggal cak Haji Pendi be husnuzon tuh kakarak dikeprek banget udang ti heula hebat bae kan nya di satu sisi hebat di satu sisi mah eta kitu menghindar tapi kula sering najribah ya cerita jelema aduh cenah ki geus ka dokter geus ieu mah ya geus turun-turun panas oh geus menta cenah kai ka kiai haju teh turun sial cenah atulah dibejakeun ke teu mah variasi doang wah teh cager batur teu bae ngala wudu wudu sing bagus pasana wudu urut wuduna kan kita geus ditajribah sampai insyaallah cepet asar wudu atuh pan urut ibadah nang nitah Allah wudu mah makruh urang mun tas wudu dielap makruh ulah dielap antepkeun sagaring-garing tah ieu mah keur carita urang boga penyakit batin Imam Ghazali ku hayang dibere bae batur anu mencit sapi aju urang nu bendu nang meuli batur nu mencit batur aju bere ka urang saeutik ka urang bendu tolol tawak urang je atuh berarti kan penyakitan sapi batur nu meulina meuli batur nu mencitna batur uyuhan datang ka urang ge digerakeun nya na hatena ku sebab meureun urang dianggap kokoloteun teu aing mah kokoloteun lah tah aja urang bendu ku sebab saeutik je penyakit kan berarti lain terima kasih masyaallah Gusti masih kene digerakeun meureun nya na mandak ya Allah ya Rabbi naon deuleueunana atuh di aya diri abdi make jeung dikiriman kana bae ya Allah kuduna mah ceurik dianggap sok tahajud meureun abdinya Gusti padahal babun nyahueun tanya pemajikanana urang ka kiai mah ulah hese tanya pemajikanna Neng Haji ai ka haji kumaha eta ai penting sok sae subuh ge mun teu dikitu-kitu mah teu udah geus sohe berarti sohe ya sanad sohe nanya ka kanyanana mah tuh moal beres kiai kumaha tadi penting guludug ge sing jeleger bohong padahal mah kerek nya guludug tinggal sak adu jauh guludug kesalahan tah
tanyakeun pamajikan neng haji ai ka haji sih kumaha teh penting teh masalah naon eta sok hudang apa henteu hudang di mana subuh untuk di kitu-kitu malah mah hadena bae cai aqua di banjur